Murid teh ya hiji-hijina can datang wae deui. Ayo we telat. Meureun kaburu aing ngalah kapal wae mah. Najan nu batur. Aang. Aang. Terus di mana maneh Tintin? Tas teh beres heula, tas gegero, sasapu, ngepel. Geus lah. Heulah ngarti aya kitu mah tuh. Jadi ayeuna langsung latihan bae. Nya, soalna ieu kaburu hujan. Oh, mohon atuh. Jadi gerakanana teh kumaha heula? Tuturkeun nya. Nya. Oh, kaena mah, ayeuna di dieu cicingna. Dieu. Tuturkan. 1 2 Dua, 3 tilu, 4 opat, 5 lima, 6 genep, 7 tujuh, 8 dalapan, 8 salapan, 10 11 sabelas. Nah, ini mah kebian tini liaranya. Atuh dah can lancar. Ulah sok kumiuk meme dipacok Tin. Sok we lah dua tajaran, sok lo bakalan loba cetak gitu. Nya atuh lah bawel. Ih, maneh mah kana ngalawan wae. Nya. Ari ieu kumaha? Ya maneh mah mantapna tong loba ngalawan wae. Ayo salah oge. Nya atuh maaf. Geus ayeuna mah mending keneh eureun heula, si capek. Hayang ti tadi. Nah, atuh ngomong atuh. Emang mau ngomong dititah gitu. Ya moal. Ya, malar-malar di leg-leg aing mah. Tuh dong. Bisa gitu orang ngaleg-leg maneh. Emangna kumaha? Maneh mah sok poho kana awak sorangan, tigah bontot gitu. Atuh ulah sok jeung leledeh. Heeh atuh ulah kalah kaceurik, geuleuh geus gede teh. Atuh dah kitu. Ya tuh Mang meuli baso. Mana? Ari sia ikan ada harma.